Ari embung-embung. Cuman nawarannya ngajak ribut. Nggak sayur tuh. Ayo. Arek mah dipambalikeun geurangna oge anu DP lah ke beus. Tah nepi ka siku-siku. Yogi we kita bunuh diri. Ayan, sok. Bunuh dirina, sok. Woi. Jangan atuh. Ayo naon sih? Mana kunaon ya Yan? Punten ke atuh dah teh lain hayam jalmi. Jika kurang ngopi mana mah ya? Ngopi ngomong. Embung, Ada kata manis. embung, Terus hang nyusu. embung, Terus hang naon tuh? Es jeruk mah. embung. Terus hang naon tuh? Es kelapa. Hayang embung es kelapa. Embung. Ih, embung. Nggak usah aing nawaran terakhir ke mana ya nih. Mana hayang meuli jus atau meuli naon? Sok ngomong ka urang. Anu segar-segar ngomong. Segala embung itu embung pinapsuan wae anjing teh. Ari embung. Cuman nawarannya ngajak ribut. Nggak sayur tuh. Ayo. Mana sih Yan kunaon Yan mana? Betanggulut sagala aja aing. Aing teh keur parusing hayang curhat jeung sia. Sia nawaran sagala kuat nararapsu. Aing ge hayang nafsu. Ngomong atuh, mun hayang curhat teh, mun aya naon teh. Ya buat ujung-ujung ditawaran embung ya embung. Ujung-ujung hayang gelut sagala. Yang geus atuh arek curhat mah ayeuna hayu. Geus hayu atuh. Hayang curhat mah. Ayo, bang bari ngopi urang. Sok ngomong yang naon. Jadi kieu man. Urang teh pan ek ngembangkeun bakat. Jadi konten kreator, ek diajar jadi YouTuber. Tapi pusing aing ka dieu teh. Para pemain teh jadi arariweuh, sararibuk we. Maka era ku indung ku bapak, ka indung sok urang geus ngomong. Ek bang melikeun emas, melikeun kongkorong gitu nu 5 kilo. Nah, yang di dia sugan ngamai gitu lah kalian. Gelang nama sekalian pamelikeun. Arek mah dik pamelikeun geulangna oge anu DP lah ke beus. Tah nepi ka siku-siku. Jangkolot mah naon sih nu henteu? Ya kantun meuli atuh. Ngomong wae. Pan heueuh kalah puyeng kieu mah. YouTube teh jadi teu jalan urang teh euy. Pemain arareueuh we eueuh lah leungit ieu teh. Pusing ya. Aduh. Lamun urang mah mau jadi yayan, orang ngerek bunuh diri dah. Liar-liar teuing lah. Tepkeun. Bunuh diri. Ah, liar mah dah. Baiklah urang nya. Baiklah. Buset. Yan, kau ada pikiran teuing. Bisa jadi gelo. Pulin kacen siayan disamperkeun si bener-bener siayan gelo hariwang euy teu naha teh. Kunaon sian jika loba pikiran kitu euy. Si Opi euy kita bunuh diri.
Aing bener-bener gero ngomong sorangan. Kapnya ya, siap. Bunuh diri. Eta mah kumadinya we lah. Lamun ceuk maneh halusna kumahanya. Asa aneh euy, nanya ka diri sorangan. Heueuh, teuing aing bingung euy. Sarua urang ge bingung. Man urang teh maneh-maneh keneh. Nya geus ka dieu, asup deui. Bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Ulah yan, doraka. Sinyaah kana awak. Hayaan sok. Bunuh jadikeun bunuh dirina sok. Nanaunan yan, bunuh diri teh nanaunan. Ke lamun maneh paeh nu mayar biaya tahlil aek saha? Geus yan, tong mikiran nanaon, paeh mah paeh we. Geus moal aya pipikiran, geus paeh mah jongjon. Bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Mat, mat, Aya berita teh aya mat. hukum bunuh diri menurut Mat. Islam. Dalam agama Mat. Islam, bunuh Mat. diri merupakan tindakan terlarang yang Mat. sangat dibenci oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Goblok itu Dalam agama Islam, bunuh diri dengan alasan apapun adalah haram. Amit amit ya Allah, dijauhkan ya Allah. Orang yang melakukan perbuatan ini terancam akan Aman. mendapatkan dosa yang sangat besar. A'udzubillah min dali ya Allah, dijauhkan ya Allah. Hah? Dosa besar? Bunuh diri dosa besar? Woi, gandengan tuh. Naon sih? Pak RT, punten Pak RT ya kagandengannya ku abi. Heuh, kagandengan ku maneh? Pamajikan aing tuh ke nyeri hun tuh. Kagandengan tak ku maneh? Mun punten Pak RT, punten bisa dia kagandengan. Alhamdulillah, ngan ngimpi biasa. Bener oge, cek agama bunuh diri teh dosa, bunuh diri teh teu bener. Alhamdulillah, alhamdulillah.